Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan wasta abdi Nova Fahri Ramadan, abdi dongkap ti 11 mipatilu. Di dia abdi bade macakeun biantara ngenaan COVID-19 atau virus corona. Sata acana anu dipihormat Ibu Pirda salaku guru bahasa Sunda di SMA Negeri Hiji Subang. Oge saderek rerencangan anu ku abdi dipikanya. Hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpaheunana urang masih dipasihan kesehatan oge kekuatan kanggo ngalaksanakeun ieu pembelajaran. Teu hilap sholawat sinareng salam mugi kacurahkeun ka baginda alam nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge ka kaluarga, sobat sarta urang salaku umatna nepi ka akhir zaman. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Hadirin anu ku simkuring dipika hormat. Ayeuna teh urang nuju ngalaman musibah nyaeta pandemi COVID-19 atau virus corona. Virus corona atau COVID-19 nyaeta virus anu kagolong mematikan. Virus ieu awalna muncul ti Cina nyaeta di provinsi Wuhan di pasar satoan di ditu. COVID-19 atau virus corona nepi ayeuna teu acan kapendak vaksinna. Mantok kitu Kumpulan Tenaga Ahli Kesehatan Dunia atau WHO sareng pemerintah Indonesia nganjurkeun urang sadaya kanggo mangkuk di bumi masing-masing. Ulah waka keluar ti bumi serta ulah waka kukumpul. Teu cekap kitu, pemerintah oge nganjurkeun arurang sadaya kanggo ngajalankeun social distancing atawa ngajaga jarak serta senantiasa ngagunakeun masker bilih arurang bade keluar ti bumi. Teu cekap kitu, kanggo ngahindarkeun urang ti virus corona, urang oge kedah ningkatkeun imunitas tubuh atau kekebalan tubuh. Nyaeta carana ngaemam keemaman anu sehat sareng bergizi sapertos daging, lauk, sayur-sayuran serta ditambih seueur ngaeut vitamin, khususna vitamin C. Tujuanna naon? Tujuanna kanggo ningkatkeun kekebalan tubuh atau imunitas. Kulantaran virus corona bakalan nyerang urang apabila imunitas urang turun. Cekap sakitu biantara ti abdi hapunten bilih aya kalepatan dinu babahasa. Kulantaran kalepatan datangna ti abdi, kabenaran datangna ti Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.